Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jalal istri rahimakumullah. Alhamdulillah puji sinarang syukur urang saekeun ka Allah ring anjeunna masih keneh maparin ka urang sadayana pirang-pirang kanikmatan oge parantos netepkeun kagiatan iman sareng Islam. Oge alhamdulillah urang masih keneh diparin yuswa, masih disehatkeun sadayana. Para bapak sareng ibu sarehat ayeuna. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah abdi sehat mata ka dieu oge. Oge alhamdulillah urang sadayana masih nya disumangetkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyuprih ilmu, ngulik pangarti, ngalap pangabisa, tholabul ilmi, malah mandar urang sadayana tiasa janten jalmi-jalmi anu ibanda ahsanu amalan margi Islam ngawajibkeun tholabul ilmi sanes kanggo ngumpul-ngumpul ilmu. Namun aya kawajiban tholabul ilmi teh sangkan urang sadayana langkung merenah dina amalan luyu sareng Quran oge sunnah. Tangtos anu baris dituntut sabada urang tholabul ilmi nya ngajangelek dina amal aya buahna haraos ku diri pribadi oge haraos ku nu liana. Ulah dugikeun ka urang nyeureurkeun tholabul ilmi hampir tiap dinten ngajugjug ka pangaosan ngadon tholab sanes ngadon ojalal goer kuninga ojalal goer lalajoreo gitu. Maksad tholab teges nama nungtut ilmu namun teu ngajangelek teu jadi buah dina amalan tangtos ieu teh bakal dijebengan ku batur teh. Bahkan anu sanes lain tertarik lain hayungyun ka urang janten akhirna aranjeunna ngiring ariung namun kalah kelebihan dan majarkeun teh didinya ge tukang ngaji kitu mending ge siga urang tara ngaji nya ngaji ge tos kitu kamu muntara gitu. Nah mudah-mudahan urang sarena kalebet jalmi-jalmi anu dina nyuprih ilmu ngulik pangarti ngalap pangabisa teh aya orientasi sangkan tiasa janten ngabuah dina amalan. Angtos banyak nyabu kadang kawis jalmin kut ilmu teh sapalihna sangkan pandai bersilat lidah urang mah sanes namun kanggo pandai bersilat lampah dina hartos biasa janten jalmi-jalmi anu soleh oge muslim. Para ibu miwah para bapak rahimakumullah sihapuntenna da katawis dina sorot socana masih keneh sing arlohok kasem kuring teh rupina mah nembe kenal payentennya nyapanya mohon nembe tepang supados nyambung manah sakedik urang kenalan heula sajam beunnya urang kenalan bilih teu nyambung maksudna teh ibu bapak upami urang bade searching browsing chatting lupa kuat pakai sareng internet kan kena connect heula. Urang baris tiasa ngaguar mukaan naon wae sabangsaning ilmu dina internet upami aya kuotaan. Teras upami connect, upami teu connect teu nyambung connect teh. Moal aya nu katampi ku bapa sareng ibu. Sami kaitan sareng komunikasi sareng papada, sim kuring sareng para bapa. Upami teu acan nyambung manah mungkin ngariung awak mah tapi manah mah panduka nyambung atau napi henteu tas supados nyambung manah sakedik kurang secara singkat banyak
kenalkeun simkuring wasta teh Deni Saiful Bukhari. Da ai gelar usad mah eta mah taya di universitas dinten duka eta mah eta pedah we panginten urang lembur nyebat ustad cenah kitu eta mah. Simkuring ngaulang di pesantren 40 pesantren Persis 40 Sarongge ngarintis di tahun 86. Lajeng oge ngaulang di Mahad Ali PD Persis Kabupaten Sumedang. Lajeng oge disagedengeun simkuring janten ketua PC Pamulihan Sumedang, oge janten sekretaris PD Persis Kabupaten Sumedang, oge sekretaris BUNJ di PP Persis. Janten abdi tulen orang Persis. Salajengna anu kaitan sareng pribadi simkuring ngarasan kawit di Cililin. Aya nama Cihampelas atas dimekarkeun. Cililin mah dikenal ku wajitna. Wajit teh hitam manis dan cepel gitu. Mata kami simkuring hideung nya da Cililin. Tapi kan manis, Pak. Sareng cepel teh dina hareup upami kenal sareng simkuring rupina mah moal tiasa pindah ke lain hati bakal terasain hafal gitu. Eta mah heureuy Pak. Lajeng alhamdulillah simkuring ka dieu sareng pun bojo sareng pun anak duaan anu kasalapan sareng kadalapan. Arasan simkuring teh pun bojo terus gaduh putra teh salapan Pak. Mohon bilih disangge abdi bujangan keneh henteu abdi terus nikah para ibu kade. Itu panginten sementawis kaitan sareng perkenalan moal panjang teuing bilih saeup perkenalan. Maksud utamina simkuring ngenalkeun heula teh maksana saparos nyambung manah heula banyak. Ibu atos nyambung sareng abdi Bu manana Bu? Aleres. Serius? Moal diriungkeun. Siapa Bu? Para ibu, para bapak, oge para wargi sadayana, iman rahimakumullah, sakumaha diinformasikeun teh insyaallah dina kasempatan anu pinuh ku kabarokahan insyaallah enjing-enjing ieu nu dipedar diguar ku simkuring teh kaitan sareng cinta Pak. Wios Pak? Alaras. Perkawis cinta. Da rupina mah cinta mah tos janten ieu nya janten perkara anu tos familiar lah gitu nya, tos familiar. Sok sanaos kadang kawis mah sok salah tos. Atanapi ada penyempitan definisi, penyempitan pemahaman akhirnya jadi hal-hal anu teu dipiharep ka dituna teh. Sataacan simkuring ngaguar ngeunaan cinta. Urang fahami heula aya dina bahasa Arab kecap sakinah. Upami ku urang diguar sahenteuna aya dina 5 ayat. Kaunggal dina surat Al-Baqarah 248, At-Taubah 2 genep, At-Taubah 40, Al-Fath ayat 4, sareng Al-Fath ayat 18. Eta sadayana ayat teh nguningakeun ngeunaan sakinah. Upami sakinah teh naon? Dasarna mah sakinah tos janten bahasa urang, tos janten bahasa Sunda, tos janten bahasa Indonesia. Komo dina acara pernikahan mah kecap sakinah teh tos sok sering didugikeun. Sakinah teh banyak. Terus Pak aya geunan mudah-mudahan cenah pernikahan salira teh sing sakinah mawadah warahmah samawa. Eta doana teh, doa nalika nikah teh mudah-mudahan rumah tanggana sing samawa. Padahal upami ninggal ka doa Rasulullah mah Rasulullah teu kantos mudah-mudahan rumah tanggana sing samawa. Teu aya mah di jawaban Rasul. Rasul mah ngadoakeun ka panganten baru teh barakallahu laka
wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kan eta doa Rasul mah sanes mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawadah warahmah. Kan sanes gitu. Mugia anjeun aya dina kabarokahan mangsa anjeun bunga sarta anjeun aya dina kabarokahan mangsa anjeun susah sarta mugia anjeun duaan dikumpulkeun ku Allah dina kahadean. Intina doa ka panganten anyar mah didoakeun sangkan barokah, rek bunga rek susah. Dadina rumah tangga mah pan aya bungahna aya susahna. Terus mulai nyambung karena cinta ya. Tah, sakinah, naon ari sakinah? Sakinah teh hartosna upami ningal dina definisi anu diwikeun ku Ibnu Qayyim dina Madarijus Salikin anjeunna nguningakeun as-sakinah teh wa at-tuma'ninatul lati yalqiha Allahu fi qulubi ibadihi. Tumaninah anu ngahaja ku Allah Subhanahu wa taala dipurageun dina hate hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Disimpen ku Allah di dinya. Patab'asu ala sukun wal wiqor tah ngakibatkeun eta sakinah teh ngawujudkeun hiji kaayaan anu ayem tentrem tingkrim genah merenah tumaninah eta bahasa Sunda uhud itu teh maka aja genah merenah tumaninah baheula terus watas betul qalbu indal makhawif sarta manah teh ngarasa teteg dina Sunda aya kecap teteg manah ngaraos teteg mangsa seueur kahariwang teteg mangsa seueur kahariwang jadi henteu galau tapi teteg manah kahartos bu teteg untuk di dia anu teu ngartos bahasa Sunda. Ngartos. Jalan tadi kan anu ieu pangatur acara tadi kan bahasa Sunda, matak simkuring bahasa Sunda. Jadi wayahna upami teu ngartos engke kudu ngartos ditranslate banyak. Oh ya, nah kumaha. Kewe dicampuran banyak. Wala tuksiru fihil mihan bal yazdadu imanan wa yaqinan. Janten sakinah teh Pak hiji perkara anu ngahaja ku Allah Subhanahu wa taala disimpen dina hate hamba-hambana sehingga ku eta sakinah teh ngamunculkeun kategan mana mangsa aya pirang-pirang kahariwang pirang-pirang perkara nu ngakibatkeun galau sarta kadituna bakalang niatan kayakinan. Jadi keyakinan urang teh langkung kieu. Kaimanan sareng keyakinan langkung kieu. Beuki seueur kahariwang beuki kiat kaimanan. Karena sakinah. Dina 5 ayat nu tadi simkuring moal diaoskeun ayatna datos palinter datos sama di dieu mah. Janten didinya itu diudingakeun di Allah Subhanahu wa taala nu ngalungsurkeun sakinah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di antara wisata eta dasar Al-Fatihah. Allah nu ngalungsurkeun sakinah dina diri jalma-jalma mukmin sangkan nambah-nambah keimanan kesakinah teh. Yazdadu imanan ma'imanihim tina kaimanan terus aya ta eta sakinah teh jangan sakinah mah ayana ti Allah tapi sakinah nu karaos ku jalma mukmin
Dan ku jalma kafir mah moal kalaos. Ieu mah ku jalma-jalma mukmin ngumpul. Eta sakinah teh. Nu mukmin teh nu iman, Pak. Ari iman teh naon, Bu? Buat Bu tong molohop teh, Bu. Nu pi iman teh naon, Pak? Kieu Pak, urang sederhanakeun we nya. Iman teh percaya iman. Sederhana we. Bilih al imanu tasdiqun bil qalbi bilih kakalieur tas ieu lah. Iman teh percaya. Anu eta kapercayaan teh tiasa ngawujudkeun sakinah, tentremna mana. Janten urang teh percanten ku kapercantenan ieu janten tenang. Contoh Pak, abdi gaduh artos 1 miliar. Ipan ngalamun amin lagi. Ngalamun kayak bebas kan ngalamun mah. Abdi gaduh artos 1 miliar. Dititipkeun ka bapak. Abdi teh tenang we jongjon. Nah, dah percanten ka bapak. Cobi meminta percanten. Bakal teras teh tagiur. Leres. Ibu, upami ibu, carogen teh sok udari tidur kayak buka dia. Ibu teu sieun ngawayuh si bapak. Nah, eta dengan eta saharusna mah iman teh kitulah ilustrasina mah tong tebih-tebih. Mata sepuh mah sok ngahartoskeun iman teh percaya. Sederhana mah kitu. Nalika urang tos percanten teteg mana teh teu tagiur. Rek kitu rek kieu oge nu katarima ti Allah ka urang teh najan goreng oge secara zahirna teteg we. Henteu galideur. Henteu teu galideur. Tetep istiqomah. Iktisom cekal deleg kana Al-Qur'an sareng as-sunnah teh nah. Yakin percaya. Beres Bu, percantan kasih bapak, kudu ka Allah, udah Bu, gitu punya. Rasa beros gitu bapak, ibu, janten tah eta Allah baris ngawujudkeun sakinah teh di jalma-jalma anu memang iman ka anjeunna percanten. Upami teu percanten mana moal. Janten hiji kawajiban upami jalmi hoyong tentrem manehna hoyong sakinah nya kedah percanten. Teu aya kapercantenan moal. Masih nyimpen atas sakade oge bakal tagiur unggal poe ditanyakeun we. Aya duit urang aya keneh, aya kalem. Isukna teh ditanyakeun deui, da tagiur teu yakin mana teh. Teu iman teu percanten. Kapami urang iman ka Allah berarti urang percanten ka anjeun. Matak bade kitu bade kieu ge abdi nyangakeun ya Allah mangga. Sakinah tenang we urang. Rek di kitu di kieu teh bari sik-sik dikunyit-kunyit, dicacang, diwalang-walang. Ridho beda tenang memang teh sugan tagiur gitu dek dikurangan minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat tenang memang nah atas percanten sakinah lanjutkeun ta sakinah ieu teh Pak tiasa wujud ku eta tadi tanya ku kapercantenan Pak jalmi teh pan urangnya teu ujug-ujug percanten. Da jalmi mah saur sepuh oge sok keuna ku euwah gingsir jalmi mah. Da jalmi mah sanes malaikat. Oge jalmi mah sanes setan. Dina hartos hiji waktos tiasa midamal ka saya. Tapi hiji waktos tiasa midamal ka aweuna. Komo upami digujrageun kana katerangan mah kullu bani adama khata'u
sakabeh manusia mah tukang ieun kasalah. Nganu hartos kurang sebagai manusia kalebet makhluk nu lamokot ku dosa. Da khoto teh ari khoto mah sanes al khoti sanes tukang sanes anu pernah migawe salah tapi tukang siga al khoyyat itu tukang jahit, tukang ngajahit terus dan namanya lagi tukang atuh lamokot ku dosa urang teh maaf manusia numutkeun katerangan teh sanes sawan abdi nyabunya nyabu ngawalar tuh bu bicara memberi nah gitu urang teh tapi urang teh pan lain setan lain malaikat sopina teu gengsi tah kaitan ka percantenan ieu ku urang kedah diupayakan kunaon da ayeuna sakinah mah ku cinta Pak kan ayeuna percanten teh di antara syarat cinta terus Pak terus segala engal ieu Pak sok urang kawitan ieu tadi can ngawitan teh acan tadi mah proloh tadi mah urang tinggal Al-Qur'an cobi dina Al-Qur'an teh nu kahiji aya 2 surat anu ngaran suratna teu aya dina jero suratna kahiji surat naon Pak anu kadua anu katilu teu aya lagu 2 mung Al-Fatihah sareng Al-Ikhlas di alebet seratna teu aya surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sareng salajengna teu aya kecap Al-Ikhlas aya nya aya surat Al-Fatihah di lebetna aya Al-Fatihah teu aya lian ti 2 surat ieu mah sadayana judul suratna aya dina lebet surat tah dina Al-Fatihah diawali kunaon Pak? Ku alhamdulillah ku bismillah gitu. Urang tong kontroversinya dina kaitan ieu mah nya urang tinggal dina bungkeuleukna we. Dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Keunda eta engkena kaitan sareng ada perbedaan fikih kaitan apakah bismillah masuk ke dalam surat Al-Fatihah atau tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Taya mah aya perbedaan pemahaman fikih keun we eta mah nya. Ayeuna urang ninggal bungkeuleukna we ieu mah. Lepas didinya apa nya urang lepas didinya dina perbedaan paham ieu. Bungkeuleukna we. Dina bungkeuleukna surat Al-Fatihah dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim teh didinya nguningakeun ngeunaan Allah Subhanahu wa taala Nur Rahman sareng Rahim. Mengandung hartos Al-Qur'an diawali dengan cinta. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 kata yang menunjukkan kepada kecintaan. Terus Pak, setujunya? Setuju, Rahman Rahim pan maha welas maha kasih. Musim kuring ngepengkolkeun heula. Dina bahasa Sunda aya 5 kecap nu ngandung hartos nu sami. Namun ieu kecap teh benten-benten. Ngandung hartos aya spesifikasina. Aya kekhususanana Pak, matak benten oge. Tapi sadayana dianggap sami. Cobi geura. Di Sunda teh ya kecap kacintanya. Terus kanyaah, kadeudeuh, kawelas, kasih. Itu sami Pak, 5 kata ieu teh. 5 kecap itu kitu keneh. Tapi benten. Apa pan benten? Aya kacinta kan benten teh kanyaah, kadeudeuh, kawelas, kasih itu pan benten. Janten 5 kecap yang 5 kata yang berbeda tapi maknanya sama. Tapi tentu ada perbedaan kata berarti ada spesifik kata, ada kekhususan kata.
sakedip kusim guring dibejer-beaskeun teh. Ieu. Ari kacinta naon? Kacinta teh dina bahasa Arabna mahabbah. Kacinta mah hiji kecap pangaresep anu sifatna umum. Rek jalmi ka jalmi, rek jalmi ka sato, rek jalmi ka tatangkalan, ka benda-benda aljamadat, benda-benda mati siga jam tangan, HP, almaksu, sanes teh GM. Langsung terus ieu kan sadaya kacinta urang kana kopeah, kana kacaso-canya eta teh mahabbah dibahasakeun teh. Bahkan ti makhluk ka khaliq ka Allah Subhanahu wa taala mahabbah bahasana teh. Janten mahabbah mah sifat pangaresep anu umum. Dibahasakeun we mahabbah atapi kacinta dina bahasa Sunda. Ayeuna kanyaah. Pemikanyaan naon? Kanyaah mah spesifikasi teh hiji pangaresep ka jeroanana. Jeroan ka jeroan. Udah ka jeroan. Sare jeroan teh sanes dilebetkeun acuk atuh eta mah jeroan. Luaran kene. Ya moho sare jeroan ieu mah. Jeroan teh ka innerna yang tidak akan pernah berubah sampai nanti manusia ke surga, tidak akan pernah berubah. Ada seorang nenek-nenek yang bertanya kepada Rasulullah tentang surga. Kemudian Rasul menjawab bahwa di surga itu tidak ada nenek-nenek. Kata Rasul itu. Akhirnya nangis. Pada apal kan Bapak Oge tete. Ternyata Rasul menyampaikan bahwa nanti di sana di surga itu akan kembali menjadi perawan lagi dan tidak akan pernah berubah. Itulah yang disebut dengan inner beauty. Sanes beauty. Inner beauty. Jadi kecantikan dalam, kegantengan dalam, tah rahmah mah atanapi tadi kanyaah dina bahasa Sunda, dina bahasa Arab mah teh rahmah dibahasakeun teh. Eta teh pangaresep urang kana jeroan teu ninggal luar. Siga para ibu sareng para bapak ieu. Para bapak sok sanaos isina tos parareot. Punten Bu. Abi keceplosan. Tetep we bobo. Tetep we nyaah. Nah, dasanes kana awakna. Tapi kana lembetanana. Kartos Pak. Pak Kartos. Oh, jangan penting. Ibu Kartos Bu, para ibu sami sok para bapana geus pareot, geus aki-aki, tetep we sasarangan. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok. Saur bahasa Sunda mah, bengkung ngariung bongkok ngaronyok teh najan ripuh tetep babarengan gitu. Matak ulah engke lamun nuju pangaosan, alhamdulillah urang teh tos bengkung ngariung bongkok ngaronyok lepat atuh eta mah. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok mah najan ribu tetap sarang. Nah make kitu sebab ningalna pangaresepna sanes kana luaranana tapi kana jeroanana eta rahmah atanapi kanyaah dina Sunda. Anu ka tiluna kadeudeuh. Tah kadeudeuh mah sauihna. Pangaresepna teh kana luarna. Deudeuh mah kana luarna. Tunkahul mar'atu di arba'in di mariha, li jamaliha, li nasabiha, li diniha. Tah nu tilu eta mah kan luar teh. Hartana, kageulisanana, kakasepanana, turunanana, eta luar masukna teh. Tah kadinya kadeudeuh mah. Harus Bu. Bisi panjang teh gitu. Kan kana pokok ya. Anu ka opatna kawalas. Kawalas mah hiji pangaresep nu dasarna karunya. Kawalas
nah make resep karunya kena ku karunya itu bakal aya semangat kanggo nulung kanu butuh nalang kanu susah silih tulungan silih talangan dina hadis mah aya al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dhu al mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid eta teh sami teh eta kaitan sareng kawelas ayana urang pangresep bantuan ngabela ngadukung kusabab aya karunya eta welas mata pantes dina bahasa nerjemahkeun Ar-Rahman ku kecap welas sepuh teh kapungkur teh maha welas maha asih nah make ku kecap welas sebab welas mah umum sami sareng Rahman reka saha wae teu diwiji-wiji teu diwilah-wilah teu dibenten-benten reka jelema kafir reka jelema muslim reka nu soleh reka nu salah reka nu bedogong kanu buraong atawa ka jalma-jalma anu salamina ka Allah ngagungkeun tetep we ku Allah teu dirizkian sugan pedah kafir teu dirizkian sugan pedah kafir dimiskinkeun kitu nya muslimnya mungkul nu beunghar teh henteu istilah kafir nu beunghar. Nah, eta kan welas pertama judulna karunya tawa sungkunan kan istidroj kitu lanjutan otak sepuh teh pas ngahartoskeun welas teh dina bahasa Arab kecap welas teh sok dibahasakeun syafaqah anu kaopatna anu kalimana kasih sok dibahasakeun rofah dina bahasa Arab kasih mah hiji pangresep anu jero tadi mah kan jeroan ieu mah asih mah jero mendalam sampai lubuk hati yang terdalam nancep dina hati sanubari teu bisa poho najan prawapatos nikah ayeuna angarana ka mantan teu inget langsung kebayangkeun mantan bikin ka air teh inget najan geus maot inget we urang teh gitu eta teh asih begitu na Sunda mah jadi hiji pangresep hiji kacinta nu jero bisa gitu saya dicoplokna teh di jauhan teh lain kalah ka beuki leungit kalah ka beuki napal tah anu kaditu eta asih gitu teh lamina tadina bahasa sanesna kasih itu bisa nimbulkeun upami henteu dipoles ku syariat tiasa nimbulkeun kultus nya hiji kacinta anu teu ningali nawan-nawan teu nolih kana nawan-nawan cinta buta cinta tuli tah salajengna nu sanesna pamikalitan kana komunitas atau nabi kana kelompok organisasi atau nabi jamiyah sok dibahasakeun asobiyah keluarga asobiyah kalau asobiyah teh cinta nu kacida fanatisme golongan keluarga sehingga buruti keluarga mah teh anu goreng kabehanana alus upami teh mah para bapak di desa sadayana di jamiyah Islam upamina nuti persis mah kabeh bener betul mah salah nah eta nih kitu asobiyah nu kitu teh atanapi anu di NU ngarasa lamun nu NU pasti bener nuti lain anu mah salah atanapi nu Muhammadiyah ngaros Muhammadiyah teh nu panglaresna nu sanes mah salah eta asobiyah namina teh tekengeng dina Islam asobiyah teh oh eta upami tidak syar'i dan upami kaasih henteu disengker atanapi dibeungkeut ku syariat eta bakal ngakibatkeun hal-hal anu ngalanggarkan aturan eta kade kaasih mah dijaga mata wajar deui naha ar-rahim ku sepuh dihartoskeun asih
Da eta mah kan kanyah nu asli. Terus eta mah khusus ka jalma-jalma mukmin, muslim muttaqin eta mah. Engke dipastikeunna di akhirat kan bahasa nu sepuh teh geuninganna. Teu di dunia eta mah di akhirat. Da di dunia mah eta mah ala kadarna. Engke di akhirat anu gembleng mah nu sabenerna nu cinta nu pangjero-jerona mah pan eta kitu. Atos. Tadi masalah cinta heula kusim kuring dibahas. Janten dina bahas Sunda santeuna aya 5 sok sanaos kadang kawis salah sahijina nempatan nu lainna. Kadang-kadang kacinta nempatan kanyaah, kanyaah nempatan kadeudeuh, kadeudeuh nempatan kawelas, kawelas nempatan kaasih kadang kawis gumandung guluyurna omongan. Itu tah rahmah sareng mawaddah teh upami digabungkeun bakal ngakibatkeun sakinah. Matak sakinah mawaddah warahmah teh janten sakinah ma infial kuninga infial Bu. Sakitu tuh sering ngaji mungkin. Infial Pak, naon infial teh? Itu gerak. Infial teh akibat, janten sakinah mah akibat Pak. Siga bersatu eta akibat. Siga hoyong ngariungkeun sireum kantun nyimpen tas seperti itulah. Ku nyimpen gula jadi weh aya akibat ngariungna sireum. Jalma-jalma muslim cekal daleg kana Al-Qur'an sareng as-sunnah jadi weh ngariung. Itunya sarangan ngariung. Usaha Jepang daleg cekal daleg. Salajengna tah sakinah infial ieu teh akibat ieu teh akibat tina naon? Akibat tina rahmah sareng mawaddah. Rahmah teh kacinta kana jeroanana, mawaddah teh kacinta kana luarna, cinta luar dalam. Jadi we sakinah. Tentrem ayem gitu Pak. Pak, ayeuna Bapak tentrem. Terus nya dasar jalmi bakat ku tentrem ngaos bikin kan unutan. Teh bakat ku tentrem, bakat ku nyaman, mana teh gitunya. Pancena aya urang Cina yang asup Islam nah kabita cenah kudu jarumahan sarare sigan teh wah lupa kitu permasalahan hirup teh deuh calik di gigireun tihang nyarane heuh kitu raos pan nya raos Pak raos teh batur mah hese unggulem teh tepikeun ka nginum obat ke sababaraha hiji bakatku hoyong ulem urang mah tinggal jumatan. Kata orang Cina ada sepen, asup Islam genah cenah hayang geunah sare. Ieu mah rajin asup Islam hayang geunah sare. Coba terus itu. Dan mudah-mudahan ta urang kalabat jalmi-jalmi anu sakinah. Kunaon ku kacinta nu anu 5 kecap kacinta. Misalnya sebenarnya tentang seueur dalil banyak. Darupina para kiai sok seueur dalil abdi nu henteu nanya. Kieu lah ngobrol kieu bae. Ngobrol geus sabados raos nyambungkeun mana. Bapak, Ibu kecap bismillah nu tadi rehing Al-Qur'an pas diawali hanya sarasa liat teh aya pesan. Ya Allah Subhanahu wa taala urang sok atuh wiwitan sakabeh lengkah dina kahirupan ti ku kacinta kanyaah kadeudeuh kasih sok wiwitan ku eta abdi ngalengkah ka dieu sami bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah bismillahirrahmanirrahim teuing simkuring sumbing ka dieu teh bari nyambungkeun ka dieu sareng para bapak sareng ibu dieu para ibu sareng para bapak sami ka dieu teh bari nyambungkeun ka nya ka dieu ulah bikin ka galituk hulu galituk mastaka ngariung sasarangan tapi hatena teh laris lah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta akhirnya apa
Oh, mana? Siap. Ibu gedang tarik. Kalau jadi dia tubuhnya jadi nanti di awalnya. Alhamdulillah di wartosan hanya dan tetap. Rasa beros itu abdi para bapak para ibu sungguh gadir. Sadayana ugi. Urang awal itu dinya. Da ayeuna upami teh mah hiji waktos. Urang aya benten dina kahirupan. Bari teu tiasa dipisahkeun, Pak. Perselisihan dina kahirupan teu tiasa dipisah. Sareng urang margi urang jangkep. Nurutkeun sepuh pake trauma antara jeung jauh. Pake trauma jeung deui. Kau urang teh hayang ngadeuketan, tapi geus deukeut pake trauma. Upami urang nyeureurkeun dalil, nu tujuanana urang ngaos teh Allah kadarkeun bersilat lidah, kamu naon? Janten urang ngariung teh, kajian-kajian teh sangkan naon? Sangkan urang seueur buka cinta. Sehingga setiap obrolan urang saling dumadi sarengkak saparikola teh ngawujudkeun ka cinta urang. Hanya urang mengawalan teh ku eta gitu, Pak. Da Al-Qur'an ge mengawalina ku hanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan rahmat teh ka cinta hanya akan berulas. Takene teras dina kaitan sareng tema muktamar harita anu di Jamiah Nusantara Islam manami muktamar kamari emut keneh teh mana henteu Allah naon teh mana transformasi gerakan dakwah persatuan Islam untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI kan aya rahmatan lil alamin. Janten ayeuna persatuan Islam khususnya orientasi nanti rahmah oriented matak sok wujudkeun kanya apa urang. Itu abdi ngabahas itu sarasna mah dengan sekadar ala-ala mending ngabahas cinta. Namun aku ngabahas Ramadan kan sekadar di Ramadan. Eta bagian sejen. Mun Ramadan kabeh atuh rame. Kudu sanes eta mah. Justru eta sakumaha carana sangkan urang luang dulu teh. Sanes ka ngumpul-ngumpul ilmu sehingga seueur dalih. Loba dalih. Saya kan untuk ngadalian amal tapi kedah ngamalkeun dalil jami tiasa ngamalkeun dalil upami dasarkan misal wihani kana paket rok tadi dina kahirupan aya paket rok usah urang deukeut munamina tos deukeut mah paket rok mah hiji hal anu pasti niscaya moal tiasa dilepaskeun. Mata ayah hadis layahilu lil muslimin ayah juro akhahu fawqa salasi layali. Haram hukumna keur jalma muslim papaseatan jeung dulurna leuwih ti 3 poe hartosna ku Islam dibele lolokan pek diserek paseama 3 poeun kitu sederhana mah sok teu naon teu naon ya masa teh bakatku Pak ieu teh bakatku teu tiasa dihindari teu tiasa disinggahan ku urang teh kieu teh aya wae tong boroh jeung papada jeung dulur salmur jeung dulur sasumur jeung dulur sakasur oge anu eta teh pan ditikah ku para bapak teh ku ibu teh ditikah nah make nikah nama kita kan kapan cinta mata gitu oke cinta ya gede welas asih mata tak nikah oke dan dipaksa nah boga budak tuh
lain dipaksa eta mah. Dipaksa mah teh mimitina ada gitu mah. Rupanya. Tah seperti itu Bu, Pak. Ya. Jangan kurang ke tos caket teh pake. Namun sepuh kan masih handeuy ka urang teh. Mamasihan di resep, masihan deui ka jembaran mana sangkan urang ageung mana. Nah, ieu cenah bae pake trok mah da pake trok teh. Eta teh syarat kasono. Eta sakasana. Janten jani bakal tiasa tahu, tafahum, awasi, taun, eta. Ku pake trok eta. Harus untuk Bu. Ibu harus Bu. Terus janten pake trok, sanes perkaraan awon. Namun perkara anu sae baru karena upami kurang disebut saya. Nah disebut saya nyadak rumah ada kita sendiri pasti pakai teropong letak di berol orang tiru gitu. Tahu ke sabada pakai truk kumaha sangkan memang itu jangan syarat kasono. Tapi Pak, Bu, Ibu, upami Ibu terus pabanget sareng si Bapak. Atau nanti sauihna si Bapak pabanget sareng Ibu. Sabada terbitkan sok kumaha biasa. Kan? Pogot. Sok pogot gitu tah. Upami teh mah asalna geuleuh teh sabumi, jeung 10 bumi geuleuh teh. Biasa nama kitu teh, kita langkung pogot. Langkung apal urang karena karakter masing-masing tafahum teh di bahasa Arab. Ya, taruf, tafahum kan urang saling memahami karakter masing-masing sehingga ngerti. Lamun can pahaman, hasil eta mah can dijorokan wae, lain dijorokan, cek geus paham. Si eta mah sorangan tarik. Si eta mah cenah papolotot wae, lain papolotot eta teh da panonna gede ti baheulana. Jadi kan anu paham mah mau janten negatif, positif, we dah atas paham. Itu atas paham. Nah, seperti itu. Janten ayana urang dituntut kanggo deket, cinta teh sabada deket ternyata pakai trok. Pakai trok keun, da pakai trok mah bagian tina syarat kason. Beki pakai trok lain beki tebih tapi beki raka. Itu apa? Kan urang mah ngalika pakai trok teh pamitian mah antar sesama organisasi Islam ormas Islam. Muhammadiyah pakai trok sarang NU pakai trok sarang Persatuan Islam Bersisnya. Kalah jadi beki jauh sanes kitu. Ai kedah nama pakai trok teh langkung deus. Jami bakal tiasa kieu upami dasarna kacinta. Kartos. Upami kacinta dasarna upami nyaana. Dan nalika ngageuing teh sanes keul. Tapi nalika ngageuing teh urang teh nyaana. Sok sanaos kadang gabis aya jalmi geus teu sadar. Nalika kapapatenan urang bigi ngebrehkeun kaya nyambungkeun sareng manah anjeunna diuningakeun ku urang digeuing antara gitu sing sabar dan yang cenah sabar we di dinya cenah bisa mamatahan ka urang sabar sok pamunnya ngarasakeun siga urang saluar nya ka siga urang tah digeuing teh kalah kagamak kan aya sapari jalmi di wartosan data acan sadar urang geus cicing. Tapi ketika situ sabar dinten nyolong ka urang. Assalaman. Cenah Kang, punten cenah harita teh. Naon cenah ieu teh? Cenah abdi di wartosan Pak Kang teh kalah kanyangan. Anu abdi cenah katutupan cenah. Hilang harita teh. Maklum yang di kabupatenan untuk sanuhunnya. Aya geus sadar mah. Tapi hal itu wajar dina kehidupan.
Insya Allah berdasarnya maka kita ke saya. Kita sana surang ngubul Pak. Ijwa Rasulullah nanti. Umar bin Khattab teh kekeleuweungan sorangan. Bari ngacungkeun pedang. Sing saha anu nyarita Nabi Muhammad maot ukuring makali-kali Umar. Padahal pannya Rasul teu ngantungkeun harita teh. Nya katohian ku Abu Bakar. Abu Bakar di sana kabulina. Lajeng di payunan Umar Abu Bakar teh ngaoskeun aya wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala rampayang pe Umar teh ngarampayang nyuung buk we ceuri Umar sadar cenah urang teh cenah apal kana eta aya teh cenah bar Abu Bakar gitu har nah cenah urang teh siga-siga jelema nu teu apa heukeun bae mar lah da ruapan eta mah dongeng nya ya intina upama disunahkeun malah kitu. Jadi Umar bin Khattab oge sekelas sahabat terdekat Rasulullah, bahkan beliau adalah mertua Rasulullah karena Hafsah nikah sareng Rasul Pak. Gitu Pak. Itu perlu panggeuing. Kanyaan deui dasar-dasar kanyaan sapertos. Mudah-mudahan orang kalamat jalmi-jalmi anu mengawali segala sesuatu kanyaan kacinta. Adeun kaulah sareng kasih nyambungnya Ibu. Upami tolakul ilmu kieu kapayunan nya sok dasaran we kahurang pokoknya. Upami hiji waktu di rumah tanggi sami acara kauge kapal putar sok dasaran pokoknya. Sarasna ieu bahasan masih panjang. Namun tadi sakumaha pesen di cacan reksi ini masih kena cacan kangen, masih kena ngabutut bangkong gitu. Tentu wayahna we mudah-mudahan kita setepangdi ya urang lajeng tanya marigi bahasan ngeunaan cinta tema-tema tentang cinta tidak akan pernah habis. Tidak sinetron, tidak film-film, nah film-film biasa, film box office, yang dikenal ke internasional, sami tema-tema cinta. Nah, itu yang penting nanya margina Al-Quran diawali kacinta ingin berhenti di perkara. Ayo urang awali sagala orang cinta mudah-mudahan sahabat dan urang mengawali kita mungkin bakal ngawujud sakinah di kehidupan urang kalebet jalmi-jalmi usalamina ayem tangkam pernah temanina aya dina kaimanan Allah Subhanahu wa taala. Beros disimkuring cekal namun tadi oge sabada ngobrol di komputer saudara paparin kesempatan kamu ibu sareng bapak pilih ayat atau pesan pernah berkaitan sareng bahasan simkuring atau nanti di luar mangga satacan ditutup mangga bi ayat pada rasul Oh mangga. Ustaz untuk menerangkan. Buat. Yang adalah sakinah, wawadah, warahmah. Ternyata saya lihat Al-Quran sudah ganteng, cantik, mewah, terbahkan bermiliar-miliar bulan madu balik di Eropa. Contoh sekarang pena Nanda, puasa tidak. Tetapi 3 bulan bulan. Apa sih? Yang tidak ada wawadah, warahmah, sakinah, penjelasan apa berbahasa? Badai panjang warna badai pondok atau panjang kayak bakal lebih deui. Dina bahasa Sunda mah aya kecap panjang jodoh sareng pondok jodoh. Nah make jeung teu lami jalanan pondok jodoh. Ya kitu aya pondok mah pondok mah. Oh, panjang. Ieu Pak.
janten kaitan jodoh mah pan jorok banyak dina bahasa mah jodoh mah jorok, kadang-kadang jauh kadang-kadang deket gitu nya. Kadang-kadang neangan nama ke Amerika tentu nama kawin nama jeung babaturan sabur gitu. Janten masalah jodoh mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tak kaitan sareng jodoh ieu jaran eta teh bagian tina kawasan Allah Subhanahu wa taala sapertos contoh nu paling menohok di antawisna Nabi Nuh ditikahkeun sareng istri nu kafir, Nabi Lut ditikahkeun sareng istri nu kafir, lajeng Asia ditikahkeun sareng salaki nu kafir, bahkan desa pangkafirna sa dunia Firaun teh akannya kan istri Firaun teh Asia, bahkan diabadikan di Al-Qur'an surat At-Tahrim ya, mohon di akhir-akhirnya nya daraballahu masalal ladina kafaru ma'talu hamratalu ta eta janten ngaeta saperti kitu salajengna nu kaduana kaitan dina perjodohan mah kahiji aya panjang jodoh pondok jodoh sareng aya awet rajet ya dina Sunda mah nya aya bahasa gitulah di Sunda mah pondok jodoh panjang jodoh awet rajet awet nama kan rajet pasti di Sunda mah aya teh gambaran aya gitu siga amur bacot murah congcot teh aya dina kahirupan teh jalmi-jalmi nu tipikalna sapertos kitu. Kuningan amur bacot murah congcot. Amur bacot murah congcot teh ari ngomongna teh dari hal gitu mata kanyeureun hate tapi bager berehan gitu barang mere teh aya di Sunda mah kitu teh. Wihani kana jodoh. Tak kaitan sareng para artis wallahu a'lam. Mungkin ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan kenapa seseorang itu pondok jodoh berbagai hal karena ia kaitan sareng kanya Ahmad perlu aya penelusuran perlu aya naon namina teh urang teh nyucuk heula dan ketika ada permasalahan kalabat sim kuring kalabat jalmi anu anom keneh sarasna mah namun sering kali dijantenkeun konsultan pernikahan sapertos anu bade papira urang diupayakeun sangkan ngahiji deui alhamdulillah qadarullah janten wasilah ngahijikeun deui kitu nya permasalahan teh seueur Pak tah ieu teh upami teu jujur tina akarna urang teu tiasa nyimpulkeun kalayan utuh bari akarna kada kapenak heula pamutus kapenak akarna tah insyaallah ieu teh kurang bakal tiasa. Nah kaitan sareng para artis anu nikah sakedap teras cerai dan lain-lain wallahu alam mungkin karena bagian dari sensasi gitu atau bagian dari budaya kultur seperti itu wallahu alam berbagai faktor anu tiasa menimbulkan eta nganu jelas nalika jalmi pepegatan cek sunamah pondok jodoh upami nalika hiji waktos jalmi taruh ternyata teu janten berarti lain jodohna teu periogi urang ngalepatkeun A B C ada si itu cenah pedah miskin oh si ieu cenah pedah goreng patut beungeutna teh kedah janten intina mah sanes jodohna tos janten katutup ku ieu teh hal-hal nu sifatna bakal ngakibatkeun ngawonkeun A B C D bakal katutup tos eta mah lain jodoh hidupkeun bae tos katutup we pamita mah nu name pondok jodohna terus katutup terus beres tak ada itu lama kadang dicuk-cuk banyak upami aya permasalahan di rumah tanggi aya nonamina teh aya prahara di rumah tangga kadang dicuk-cuk teu tiasa langsung kete sumping carogena nyai-nyai anjeunna da manya ngawon-ngawon jadi ya anjeunna ngawon-ngawon istrina oh cenah teu balik cenah pamajikan maneh mah geus cenah ceraikeun da urang kada dicuk-cuk heula kada cuk heula naon permasalahanna sehingga orang paham oh iya masalahnya oh iya nu lepatna secara objektif itu Pak Pak oh Pak oh mangga Pak sok sing seueur panjang resep ngobrol Panten apa kuasa menyindir, wanita menyindir dalam Islam. Contoh, Pak menyindir. Misalkan biasa, bener, mereka mana? Bukan ngaku mereka mana?
kayak ada lomba, ada benar. Kayak ada sindran, dan sebagainya. Rumah hukum dalam Islam ini seseorang ya, seorang itu akan bersikup. Yang kedua, ada juga menyindir dalam agama. Ya, contoh yang sekarang ini, mohon beri pemaaf. Oh, ibu-ibu doyan pengajian, sehingga anaknya kita. Jadi kita mau diapain anak kita kalau itu senang pengajian dari samping Jakarta sudah bisa ibu senang pengajian. Kita sudah menyindir kepada Allah. Oh, dasar. Tentang nyindir banyak upami ninggalkan hadis keterangan umum laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i ya, dina hadis aya intinya seorang mukmin itu bukan orang-orang yang tipikalnya itu pencela, pencaci, tukang ngahina. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina sesama muslim itu fasik dan membunuh sesama muslim itu adalah kafir. Dina hartos saya lu kenal itu. Nah, ini gambaran kita sebagai orang muslim dituntut untuk tidak menghina. Menghina itu bisa dengan berbagai cara. Termasuk diantaranya sindiran tadi. Sindiran kan bagian dari itu, bagian dari hinaan. Tapi kalau sifatnya sindiran-sindiran yang kadituna bisa mengakibatkan hal-hal yang positif, itu tidak jadi masalah sebetulnya. Sindiran-sindiran yang sifatnya positif, makanya sindiran positif ini yang berdampak positif dan berdampak positif. Positif seperti apa contohnya? Seperti sindiran kepada orang-orang yang ketika dibahasakan dengan sindiran tersebut, dia itu merasa gembira, merasa bangga. Di antaranya gelar-gelar, bukan gelar ya, sebut panggilan-panggilan nama. Contoh abdi kapunggur, abdi teh kan dedi nami teh namun sok disebat si kawat. Abdi teh bangga apa disebat si kawat. Nah si kawat bukan ranjung. Rambut ranjung. Ras oge kapungkur disebat unen. Margi namina Deni jadi di unen-unen. Tas sapraos kitu mah upami si jalmi anu di landina kitu nya teu janten jahet manah teh sawios-wios. Janten eta bukan bentuk hinaan. Karena kenapa tidak boleh menghina seorang muslim kepada yang lainnya? Karena akan berakibat pada sakit hati. Selama tidak menyakitkan hati tapi membuat senang, maka tidak jadi permasalahan. Kalabat ka ibu-ibu tadi Pak, ibu-ibu tadinya upami ibu-ibu teu ngaraos ka sindir mah teu kahina, teu kasindir, teu ngaraos ka sindir kusabab teu ngartos, atawa teu ngaraos ka sindir memang teu ngaraos ka sindir, teu janten masalah. Cuma tetap kita harus berupaya untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Karena hal-hal tersebut kemungkinan besar akan mengakibatkan orang lain menjadi sakit hati. Saya nama entong itu dihindarkan saja. Jadi kita melihat situasi dan kondisinya. Kalau memang aman kita lakukan, kalau tidak kita tinggalkan. Kadang-kadang begini Pak, panggilan itu kadang-kadang kurang pas juga kalau kita walaupun baik, kalau kita memanggil seorang bukan pada tempatnya. Kami terus diwartosan, kadenya di lingkungan ieu mah entong ka tong nyebatkeun ustad di lingkungan ieu mah. Saya lamun nyebatkeun ustad bahaya pami teh mah. Dari nyebatkeun ustad kan seriuseun teh. Jadi aya bahasa-bahasa yang memang bagus tapi berdampak tidak baik. Eta ge tangtos begituna di pesantren masuk diajar ilmu balaghah teh. Ilmu balaghah teh sangkan nalika urang ngucapkeun hiji perkara atawa ngalakukeun hiji perkara teh sesuai sareng tuntutan kaayaan, muqtadol hal disebut. Luyu sareng tuntutan kaayaan. Urang tingali kaayaanana. Itu tingalilah kaayaanana. Maka begituna
kapungkuran dikasih kuring ka Sumedang diutus ku Alustad Lomri ku kapungkur janten ketua Dewan Hizbah dan dikasih kuring ka Sumedang depan bahasa amanatna teh cik ku apa dijurungkeun deni sing bisa maca abdi depan teu hartos apa teh mung sakitu teh ieu teh nasihat ka abdi teh sakitu cenah teh ana mah ente cenah sing bisa maca padahal ada orang tuh bisa maca ya tara gunul geus bisa gitu rasaan teh gitu nah dia ka maca itu naon tapi ketika ada sumbingga Sumedang ternyata oh maksudna teh urang teh kedah biasa maca kaayaan sehingga urang bisa ngigelan pan ngigel mah kumaha musik itu sanes oh pami reggae joget reggae nya kangagannya upami metal dan joget metal dangdut joget dangdut janten tiasa ngigelan teh maksudna urang kedah tiasa maca heula ta upami dina hiji waktos urang melontarkan sindiran-sindiran tak cobian urang ninggal kaayaanana insyaallah pami urang apal situasi nama bakal janten kasayan sok sanaos sifatna sindiran Komunitas agama. menjadi contohnya apa? Oh, dari komunitas agama gimana? Contohnya Seperti tadi orang sering ngaji nggak disindir, itu di bawah mana? Dan teh uang kursi dapur itu mega. oh nah eta Ngaji, gini bu, ibu halo ibu ada bu? Oke, gini bu ya, ini itu sebetulnya bukan nyindir bu, itu teh supaya kita introspeksi ya bu ya. Halo bu, jadi gini bu, ada beberapa ibu-ibu ya kita di sini ya, ada beberapa ibu-ibu yang ketika melaksanakan kaitan keagamaan, apakah itu pengajian, apakah itu banyak hal kan tidak pengajian saja ya, apakah itu reunian gitu atau apalah gitu acara-acara yang sifatnya di sana itu ada bau-bau agama. Kadangkala melupakan tugas pokok di rumah. Ingat bahwa tugas pokok ibu mah sebaik-baik pekerjaan ibu-ibu itu di rumah. Itu teh bukan melarang bekerja di luar rumah. Bukan ya bu ya? Kan ada yang aktivis ibu-ibu teh. Halo bu, ada aktivis pengajian, tiap pengajian didatangi ngangkoi teh ngaji gitu nya. Itu kan bagus itu bu, bagus. Tapi jangan sampai meninggalkan tugas pokok di rumah, sehingga nanti ibu datang ke pengajian, tapi di bumi masih pabalata, sangu acan di pasar. Rencana barudak oleh itu tadi urus, itu kan mengakibatkan hal yang tidak baik ke depannya. Jadi kita jadikan introspeksi ya, segala hal yang datang dari orang yang negatif kita rubah menjadi positif ya bu ya. Oke bu, introspeksi ya. Karena kenapa? Karena nanti hasil ngaji itu kan di awal abdi mengingatkan yen nyuprih ilmu, ngulik pangarti, ngalapa ngabisa, dasaran bukanya sehingga engkete kurang tiasa ngawujudkeun ngajang-ngelekeun dina amal kasauran sehingga gemari sareng kasaparipar sok wujudkeun sehingga kita tidak perlu mengajak orang karena kita pun sudah menjadi orang-orang yang hayuyun. Ibu-ibu harus hayuyun ya bu ya. Jadi janji ya, jangan sampai ngaji tapi meninggalkan tugas-tugas pokok di rumah ya. Janji bu, ya disaksikan kepada bapak tak. Janji ya, itu supaya apa? Supaya nanti tidak ada celah orang untuk menyerih kita. Oke bu, kita buktikan. Kalau memang ada orang yang seperti itu yang menyerih kita buktikan bahwa kita enggak. Kumaha carana? Di bumi beberes heula, lajeng angkat ka masjid kaum pengawasan. Ya punya tetap aktif di jamiah atau di organisasi, tetap teruskan. Tapi jangan lupa tugas pokok
di rumah. Kalau umpamanya tidak bisa oleh sendiri ibu, bisa nanti didelegasikan ke anaknya ya, ke anaknya. Nyai ujang, mamah pada angkat ngaos, wayahna ujang bagian beberes, nyai bagian masak. Ulah terbikin kek si bapak lapar, kayak sangunya, siap mah. Nah itu udah bagus. Delegasikan kalau memang sudah mulai kurang mampu para ibu ya, siap bu? Atau delegasikan ke suami ya. Nah, insya Allah suami yang baik mah kalau saya kan baik ya sama sini. Jadi delegasikan aja ke suami. Pak, puntennya mama pada ngaos, tapi kita patan beres demi itu sarang tan nyangu. Nu bager mah bios sok. Keun bae di mah. Da bapak ge tiasa nyangu mah. Tapi teu bari malotot teh, bari senyum. Insya Allah Pak ya, tetap ya dukung ibu-ibu tetap ya, dukung ibu-ibu. Kalau kali-kali kita mendapatkan delegasi dari istri kita terima saja. Tapi kali-kali lamun ngaos gitu mah tidak awan gitu mah. Kali-kali insya Allah kita ambil tugas para ibu, mudah-mudahan jadi kebaikan bagi semuanya. Tetap semangat Bu ya, tetap semangat Bu. Oke, alhamdulillah Pak. Atus Pak. Oh, sanesna teh deui. Alhamdulillah di awal bikin ke akhir para ngeslengse simkuring hatur nuhun karena kasumbingan sadayana sasarangan ngariung di dia, mudah-mudahan urang leres-leres dibeungeutkeun manah urang ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cinta mah tiasa beungkeut manah hanya sareng mudah-mudahan urang sadayana kalabat dalam jami'an salamina bae pikeun panang tayungan bimbingan kakiatan kesabaran dina berjuang agama Allah sareng siapin teuna bakal simkuring seur kalapatahanna luhur sawur bahaya carek popo sabanon sareng sabakan anu umur da jempat hapuntenna mudah-mudahan sadaya anu diluikeun simkuring kesempatan dinten ieu janten manfaat oge barokah ka urang sadayana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.